Faslun ari hiji pasal al-mu'rabatu ari pirang-pirang kalimat nu dibarisan eta kismani kabagi kana dua bagian. Kismun sabagian eta yurabu dibarisan ieu kismun bil harakati kalawan pirang-pirang harakat wa kismun jeung sabagian yurabu dibarisan bil hurufi kalawan pirang-pirang huruf. Faslun ari hiji pasal al-mu'rabatu ari kalimah anu dibarisan eta kismani kabagi kana dua bagian. Kismun sabagian yurobu dibarisan yang kismun bil halakati ku harakat wa kismun jeung sabagian yurobu dibarisan kismun bil halakati kawan harakat bil hurufi kawan huruf. Faslun ari eta hiji pasal al-mu'rabatu ari pirang-pirang kalimat dibarisan eta kismani eta aya dua bagian. Kismun sabagian yu'rabu dibarisan bil harakati kalawan harakat wa kismun sabagian yu'rabu dibarisan bil huruf kalawan al-mu'rabatu ari pirang-pirang kalimat dibarisan eta kismani kabagi dua bagian. Kismun sabagian yu'rabu dibarisan bil harakati kalawan pirang-pirang harakat wa kismun jeung sabagian yu'rabu dibarisan kawan huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ala sahibul kitab dunia wa alaihi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal al-mu'rabatu ari pirang-pirang kalimat anu dibarisan al-mu'rabatu ari pirang-pirang kalimat anu dibarisan eta kismani kabagi kana dua bagian. Kismun sabagian yu'rab dibarisan ieu sabagian bil harakati kalawan harakat wa kismun jeung sabagian eta yu'rabu dibarisan ieu kismun bil hurufi kalawan pirang-pirang huruf. Faslun ari ieu pasal al-mu'rabatu ari pirang-pirang kalimat anu dibarisan eta kismani kabagi dua bagian. Kismun sabagian eta yu'rabu dibarisan ieu kismun bil harakati kalawan harakat wa kismun jeung sabagian eta yu'rabu dibarisan ieu kismun bil hurufi kalawan pirang-pirang huruf. Jadi dina ieu raskeun hancap dina babagian i'rab aya 4 i'rab rafa nasab jer jeung jazm. Dina i'rab dina ieu bade macam pasal teh bade nguningkeun baris jadi kalimat anu dibarisan teh aya dua bagian. Aya anu dibarisan ku harakat, aya anu dibarisan ku huruf. Ini dina ieu pasal teh bade nguningkeun al-mu'rabatu ari pirang-pirang kalimat anu dibarisan ari baris teh beureum jabar, jr, ps, kaeh eta baris disebutna baris jabar, baris jr, baris kaeh, baris jazm kana sukun. Aya dua bagian. Ismun aya sabagian yu'rabu bil harakati, aya sabagian dibarisan ku harakat. Ari harakatnya berarti rofa, harakatna jabar, jr, kaeh, ps eta harakat. Aya kismun sabagian yu'rabu bil hurufi, aya oge anu dibarisan ku huruf. Ari huruf mah berarti lain ku harakat, tapi ku huruf. Oke kapaeun aya anu dibarisan dina atas ku harakat sabaraha hiji, anu dibarisan ku huruf aya sabaraha hiji. Anu barisan dina atasna dina ieu kateranganna
kantos nyatana nguningakeun heula paslon. Kali di pos dah. Mangga. Paslon. Orang jadi biru Kita nih pakai aja jadi dunia itu. Paslon. Al-muqrabatu. Al-muqrabatu ismani. Ismun. oh iya nih Ismun. Yuqrabu. Yuqrabu bil harokati. Bil harokati. Bil harokati. ke kamar itu karek Ismun yuqrabu. Wa ismun. Yuqrabu. Murabatu Bil hurufi. Bisa mani. bisa mani kosamu huruf Paslun ari hiji pasal al mu'rabatu ari pirang-pirang kalimat nu dibarisan eta kismani kabagi kana dua bagian. Kismun sabagian eta yurabu dibarisan ieu kismun bil harokati kalawan pirang-pirang harkat wa kismun jeung sabagian yurabu dibarisan bil hurufi kalawan pirang-pirang huruf. Lamun al mu'rabatu ari pirang-pirang kalimat anu dibarisan eta kismani kabeh kana dua bagian. Kismun sabagian yurabu dibarisan bil harokati harkat wa kismun jeung sabagian yurabu dibarisan bil hurufi kalawan huruf. Paslon. Jadi ieu hiji pasal. Jadi dina kitab Julumiyah mah pasal mah hiji-hijina aya bahasa paslon. Paslon ieu teh bisa dibaca nanti bisa paslon, bisa paslan, bisa paslin. Lamun urang nguningakeun kana i'rab di payun ari ngaran i'rab teh baroba akhir kalimat kumaha beda-bedana anu kita. Ieu bisa dibaca paslon, namun dibaca paslon mah takdirna teh kieu ada paslon. Ada paslon. Ada atanapi hadihi nah hada paslon anak pahada pasun arieu pasal ada atanapi tiasa oge dibaca undur paslan kadina teh jadi paslan atanapi ieu ikro paslan undur ikro paslan undur dipaslin. Jadi ieu mah lamun urang ieu keur nyebutan bahwa kamari teh aya babu irobi. Bab martarakeun irob. Ari ngaran irob teh huwa tagiru awahiri kalimi lihtiwali awamili ada ilati. Ari ngaran irob teh baroba akhir kalimat ku sabab beda-beda anu nita. Ieu berarti robana teh lamna tah. Ieu mah hada pasrun berarti hada teh nitah ropa berarti pasrun. Lamun ikro nitah jabar berarti ikro pasran. Lamun ikro undur pi pasri mah nitah jr. Jadi ieu teh bisa pasrun, bisa pasran, bisa pasrin. Paslan meureun hartina teh baca ku anjeun pasal, lamun pasrin mah tingali ku anjeun di jero pasal. Lamun pasrun mah ari ieu pasal. Tadi ieu pasal musonif teh bade nguningakeun pirang-pirang kalimat nu di barisan. Jadi kalimat teh nu di barisan, aya kalimat nu di barisan kabeh kana dua bagian. Hiji aya anu di barisan, di barisan ku harkat, barisan ku harkat. Nomor kedua aya anu di barisan ku huruf. Jadi kalimat teh dina kalimat teh aya anu ku jabar jer barisna aya ge huruf lamun ayeuna barkat contoh jaa jaidun we anggar eta populer dina kitab ilmiah mah jaa jaidun we pangetop-ngetopna contoh dina kitab saya jaa jaidun we jaa jaidun pangetopna mang jaid mah dina kitab ieu mah jadi jaa jaidun
Jaa Zaidun teh kalimah anu di barisan. Di barisan apa harkat? Nyatana harkat PS lantaran nitahna nitah PS. Berarti teh isim mufrad. Ieu naon isim mufradna sababna isim mufrad margi nu datang teh jaet sorangan. Ieu di barisan kunaon ku harkat naon harkat tanwin PS. Namun huruf mah jaa Zaidani. Jaa Zaidani. Jaidani. Jangan datang saja ini jaidu. Iya yang ku baris ya, tapi ku huruf naon nyatana alif lantaran isim tasnia. Jadi jaidani isim mufrad, isim tasnia. Di barisan ku harkat ku huruf naon sababna lantaran isim tasnia. Jadi anu dicontohna ieu mah alifna lain jairna gitu. Dina kalimat mutan aya anu ku jabar JRPS berarti ku huruf ku harkat aya oge ku huruf. Contoh seperti Zaidani. Ieu keur nguningakeun ieu nyangkutna panghentanan bahwa irob teh aya ropa nasab JR sareng ja. Tina irob ropa nasab JR jam teh terbagi kana dua bagian, bisa jadi kana nu di barisan ku harkat, bisa jadi di barisan kawan ku huruf. Anu harkat contoh seperti Zaidun. Zaidun teh ku harkat ieu teh nyatana tanwin PS. Atanapi bisa Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Jadi bisa Zaidan, bisa Zaidun, bisa Zaidan, bisa Zaidin. Nun maksud teh jed lantaran cek kamari isim mah taradekeun walil asma'i wala zazma fiha. Jadi kalimat isim mah tarapae. Mal bisa dibahasa ja'ajed, mal bisa tapi Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Aya teh harkat kayak huruf mah nyatana isim tasnya. Contoh jaa Zaidani nya jaa geus datang ka jaa Zaidanu jaa Zaidani ra'aitu Zaidaini maratu bi Zaidina. Jadi ku harakatnya anggar Zaidani Zaidaini Zaidina. Jaa Zaidani jadi datang J2. Cirina teh ieu tah i'rabna teh ieu mah ku hurufna teh huruf alifna alif ciri tasnya teh ciri leuwih ti dua. Jadi mendihatikeun majaa geus datang sa Zaidani jae dua. Jadi nu datang teh jae dua. Beureun jaa Zaidun nya geus datang kaulah saejeun Zaidun. Ngan salah lamun urang di basa kieu. Jaa Zaidun cek urang teh nya. Jaa Zaidun. Dan datangnya teh mang teh duaan cek urang teh jaa Zaidun geus datang Zaidun hiji lihat salah eta teh. Jadi lain kalam Arab. Contoh. Nah, lamun urang hayang gaya bahasa Arab. Jadi walad ana walad anta. Gitu cek urang teh hayang bahasa Arab benernya. Walad ana salah. Walad ana walad anta. Walad anta padorob pitorik ya padorob pitorik budak kuring jeung budak anjeun silih teunggal di jalan salah mal bisa ada walad anta teh bisa walad ana walad anta budak kuring jeung budak anjeun padorob pitorik silih teunggal di jalan salah ieu lain kalam Arab nya sok sanajan bahasa Arab. Napinya salah we bahasana walad jadi lain walad ana walad anta pada pitorik lain bahasana nya ieu mah berarti cek bahasa urang budak maneh jeung budak kuring silih teunggal di jalan pada pitorik ya kamana mah ka Gunung Jabal jeung Gunung Halu nya ya salah jadi anggar bahasa ieu mah lain bahasa memang waladna bahasa Arab anana bahasa Arab ngeun nyambungkeunana lain model kieu gitu samungarana teh model kieu aya di kata teh ieu. Jadi kalimat teh ieu khusus kalamna kalam Arab. Ari kalam Arab teh berarti bahasa Indonesia luar daripada Indonesia mah bisa ku kalam Arab. Jadi kalam Arab mah kalimat teh dua, aya nu di barisan ku huruf, aya di barisan ku harakat. Ari harakat mah jabar JR PS atanapi pa eta harakat disebutna. Aya oge nu di barisan ku huruf mah berarti alif waw iya eta baris dina pamintena di barisan ku huruf. Engke aya uninganna nuku barisan ku harakat sabaraha huruf sabaraha ayeuna namanya pangentenan urang mengulas bahwa kalimat nu di barisan teh aya dua bagian. Aya di barisan ku harakat, aya di barisan ku huruf. Contoh harakat ja Zaidun atanapi ra'aitu Zaidan maratu bi Zaidin. Huruf mah contoh za Zaidani ra'aitu Zaidani atanapi maratu bi Zaidina. Jadi dina ieu pasal teh
musonif bade nguningatkeun kalimah anu di barisan. Jadi kitab Jurumiyah mah bade nguningatkeun tentang baris jabar jaerna tungtung kalimah kade. Tungtung kalimahna nu diatur ku kitab Jurumiyah mah ina tahdalna. Nah barisna teh jabar, nah JR, nah PS anak napi Pak, lamun dina kalimat pinggir. Dinu diaturna teh eta. Urang bisa macana anu gunul teh tetungtungna teh dun dan din atau napi paeh gitu. Tah ieu ngaturna teh terang urang kana irob. Oh irob teh kamari datangna anu barobah akhir kalimah berarti dal ku beda-beda anu nitah. Menitah berarti PS jaa, menitah ayeuna robana sabro itu, menitah jare marot tu anggar kitu. Jaa mah nitahna PS, roa itu mah nitahna jabar, maror tu mah nitahna JR. Ingat kabeh kawanan kana kieu, jaa mah nitahna PS, ulah dibaca jaa jaidan salah. Jaa jaidun. Roa itu jaidan teu meunang roa itu jaidun. Atanapi marot tu bijaidan salah, tapi marot tu bijaidin. Jaa mah nitah ropa, roa itu mah nitah nasab, marot tu mah nitah JR. Ieu mah nitah PS, ieu mah nitah jabar, ieu mah nitah JR. Eta aturan pangintenan dina kitab Nahwu isbat kitab Jurumiyah. Kasimpulanana musarif dina ieu pasal bade nguningatkeun bahwa kalimah tina antar irob anu teh terbagi dua bagian. Aya nu di harkat nu di barisan ku harkat, aya nu barisan ku huruf. Faslun al-mu'rabatu qismani qismun yurabu bil harakati wa qismun yurabu bil hurufi. Wallahu a'lam bishawab. Baca masalah Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari pasal al-murabatu. Kalimah anu di barisan kismani mereka bagi dua bagian kismun sebagian di barisan harokat di harokat kismun yang sebagian di barisan bil hurufi kalawan huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun di pasal al-murabatu. Ari pirang-pirang kalimat di barisan, ari pirang-pirang kalimat di barisan eta kismani kabeh kana dua bagian. Kismun sabagian yorobu di barisan kismun bil harakati ku harakat wa kismun jeung sabagian yorobu di barisan bil hurufi kalawan huruf. Ari hiji pasal al-mu'rabatu ari kalimah anu di barisan eta kismani kabagi kana dua bagian. Kismun sabagian yurobu di barisan yang kismun bil harakati ku harakat wa kismun jeung sabagian yurobu di barisan kismun bil harakati kawan harakat bil hurufi kawan huruf. Ya wa kismun mungkin sebagian yurobu di barisan eta kismun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari pasal al-murabatu anu di Ari pirang-pirang kalimat di barisan eta kismani kabeh kana dua bagian. Sabagian yurobun di barisan bil harakati harakat wa kismun sabagian yurobu di barisan bil hurufi kalawan pirang-pirang huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta hiji pasal al-murabatu ari pirang-pirang kalimat di barisan eta aya dua bagian. kismun Kismun sabagian yurobu di barisan bil harakati kalawan harakat wa kismun sabagian yurobu di barisan bil huruf kalawan huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari hiji pasal al-murabatu ari pirang-pirang anu di barisan kismani eta aya dua bagian. Kismun sebagian yurobu di barisan bil harakati ku harakat wa kismun jeung di barisan wakismun yang sebagian yurobu di barisan bil hurufi kalawan pirang-pirang huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun dari hiji pasal al-murabatu ari pirang-pirang kalimah nu di barisan kismani kabagi dua bagian. Kismun sebagian yurobu di barisan eta kismun bil harakati ku harakat
wa qismun jeung sabagian deui yurabu di barisan eta qismun bil harufi ku kalawan pirang-pirang huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari hiji pasal al murabatu pirang-pirang kalimat di barisan ari ieu pirang-pirang kalimah nu di barisan eta kismani Kismun sabagian yurobu di barisan ya kismun bil harakati ku harokat kismun sabagian yurobu di barisan kismun bil hurufi kalawan huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari hiji pasal al mu'rabatu ari pirang-pirang Kalimah Ari pirang-pirang anu di barisan kalimah nu di barisan eta kismani kabagi dua bagian kismun sabagian yurobu di barisan di barisan kismun bil harakati harakat wa kismun jeung sabagian yurobu di barisan kismun pirang-pirang huruf kismun bil bil hurufi kalawan pirang-pirang huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari hiji pasal al murabatu ari pirang-pirang kalimah anu di barisan eta kismani kabagi kana dua bagian kismun sabagian eta yurobu di barisan ya kismun bil harakati ku harakat kismun yang sabagian yurobu di barisan bil hurufi pirang-pirang huruf. Paslun ari al mu'rabatu pirang-pirang kalimat di barisan kismun sabagian yurobu di barisan bil harakati kismun yang sabagian yurobu di barisan bil hurufi kalawan huruf. Paslun pasal al mu'rabatu pirang-pirang kalimat di barisan eta kismani kabagi dua bagian kismun sabagian yurobu di barisan bil harakati kalau pirang-pirang harakat kismun yang sabagian yurobu di barisan kami pendirujuan bisi ngalah ieu mah kami di logat penting gimana al murabatu utawi pirang-pirang et iku kismani dua bagian dalam orang yang nerapkeun kamari al murabatu teh berarti kalimat teh kalimat jamak taksir sila tina aroba mu'rabun aroba yu'rabu i'rabun anggar i'rab teh tina aroba kene jadi i'rab teh tina murabatu aroba fil madinah kemudian i'rabun berarti mas mu'rabatu berarti murabatu mah pirang-pirang berarti zamanna teh kalau teh zamanna jamak taksir ya jamak taksir kismani eta dua bagian ya kismani teh tah barisan teh ku saneja ayeuna teh ku alif Lihat teh alamat nate baris nate ku huruf lantaran ieu isim tasniah jaidan sarua eta kismani dua bagian ropana kismani sanes ku baris tapi ropana teh ku alif lantaran ku huruf lantaran isim tasniah al mu'rabatu ari pirang-pirang kalimat nu di barisan eta kismani sabaikeuna dua bagian mu'rabatu ropa naon alamat ropana doma naon sababna lantaran jamak tak ingat we di ditu aya kamari teh li rofi salah salamati di atasna doma teh labatna teh kana isim rod jamak tak sir kismun kabeh dua bagian kismun ku harakat iya sarua kismun ge isim ayeuna isim mufrad eta yurobu ku ieu kana bil harakati kalawan pirang-pirang harakat kismun sabagian yurobu di barisan ieu kismun aya rujuan teh kembali berarti kana kismun sabagian eta yurobu di barisan ieu kismun bil harakati kalawan harakat wa kismun yang sabagian eta yurobu di barisan ieu kismun bil hurufi kalawan huruf jadi
supaya teu lihat di natana kagetan aya cirian ieu teh kembali teh ka mana balik teh gitu rujuk disebutna nya rujuk disebutna dina panginten dina bahasa logat jadi lamun nerapkeun we geus katiasa katerapkeun al murabatu kismani ya kismani yakin berarti barisna teh ku huruf lantaran isim tasni nah gitu walau alam bisawab walau alam